Cek Bu Hadi cenah Kang, hirup mah kumaha pepelakan. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Ya bener Bu Haji mah. Hirup mah kumaha pelakan, bener pisan eta. Tapi nah Bu Haji teh atuh kamari teh kabeh teh tah melak bonteng melak cabe, tapi kalah tah melak campe kan. Cenah hirup teh kumaha pepelakan cabe jeung bonteng. Aneh Bu Haji mah nya. Teu kitu nyi, jadi eta teh kalimah Bu Haji teh can tamat. Aya terusna eta teh. Nya tuh Kang. Ari melak sambu mah terusna. Mun nya melak sambu teu siki sok aneh wae. Terus lain turus. Lamun melak cengek nya tina sikina. Aya istilah siki cengek geuningan. Eta teh ngaranna paribasa nih. Bu Haji teh mere nyaho paribasa eta teh. Cabe jeung bonteng pepelakan leg paribasa. Cabe jeung bonteng mah pepelakan. Maksudnya paribasa aya tulisanna. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Melak hade datang hade, melak goreng datang goreng gitu. Oh gitu. Terus lamun melak sampe engke datang naon Kang? Hade jeung goreng teh lain ngaran pepelakan nih. Pelakan hade jeung goreng mah. Terus naon atuh eta maksudna melak hade? Maksudna teh hade teh naon tuh nyai? Kahadean atuh. Ieu teh Bu Haji teh keur mere nyaho masalah kahadean jeung kagorengan. Terus naon hubunganana atuh jeung cabe jeung bonteng? Teu hubunganana jeung cabe jeung bonteng mah. Oh, jika nama hubunganana teh jeung tangka sampe Kang. Soalna kan si Bu Haji tah melak sampe kana abdi lain melak cabe jeung bonteng. Oh, meureun maksudna teh kieu meureun Kang. Kumaha cik kumaha sok. Lamun urang hayang kahadean, urang kudu melak cabe. Lamun urang hayang kagorengan, urang kudu melak bonteng. Teu kitu oge nyi. Hubunganana cabe bonteng jeung kahadean eta mangan seukur jadi muruak kanti si tungtungna teh gitu. Cabe jadi hade, bonteng jadi goreng gitu. Nyeunahna cabe mah diremnos Kang, kudu dicocokna ke bonteng. Andai pohok ngalah warad di sanguan. Terus lamun urang hayang pepelakan urang teh alus kitu hasilna teh loba eta kudu kumaha Kang? Nya eta mah kumaha urang cara melakna nih, cara melakna, ngarawatna, dibupukna bakal hade mun kitu mah. Dibanjur ku cai cabe digana bakal alus teh Kang nya. Nah, ku cai cabe, paeh atuh ku cai cabe mah. Kapan cek Akang tadi melak cabe bakal hade. Jadi meureun caina ge bakal hade kana pepelakan nu sidian ge. Geus lah nya lah, tong mikiran nu kareu itu lah, disilir. Da abi mah teu mikiran Kang nanyakeun unggul. Teu kudu ditanyakeun kitu mah. Nyari teh apa mah ngomong we teh apa tuh Kang. Lain teu apa, ngan namun dijelaskeun disilir kayaknya. Da abi mah teu ngarasa lieur Kang, eta mah Akang ngelilir sorangan. Ya deui ka Akang ngelilir kitu.